Ngawaleur pertarosan Allah kawasa teu ngasupkeun alam dunia anu sakieu gedena kana endog anu sakitu leutikna bari eta endog teu digedean alam dunia teu dileutikan. Jawabanana Allah kawasa ngan lain kadinya sasaranana ngan sanes kadinya sasaran af'alullah pada melan Allah mah sifat kudrotna sanes kadinya sasaranana teh nyaeta kana perkara anu mungkinul wujud sedengkeun eta ceuk akal mah mustahilul wujud tapi lain hartina teu bisa ngan lain kadinya sasaranana. Contoh pulpen sasaran pulpen ieu sasaran pulpen logat pikeun kana kitab sasaran spidol pikeun sasarana teh kana bor. Ayeuna dibalikeun bisa teu eta spidol nu paragi kana bor dipake kana kitab jeung pulpen sok kana kitab dipake kana bor bisa teu? Jawabanana tiasa ngan lain kadinya sasaranana da sasaran pulpen mah kana kitab sasaran spidol mah kana bor tapi lain hartina teu bisa spidol kana kitabkeun jeung pulpen kana borkeun tiasa ngan sanes kadinya sasaranana. Contoh nu sanes silet jeung bedog. Silet sasaranana kana kumis jeung janggot. Bedog sasaranana kana suluh. Ayeuna balikeun bisa teu neutekan suluh make silet? Bisa ngan lain kadinya sasaranana. Ayeuna bisa teu eta bedog dipake ngerok kumis jeung janggot? Jawabanana bisa ngan lain kadinya sasaranana. Tah tos paham painteunna. Non margina margi kalimat innallaha ala kulli syai'in qadir jeung innallaha ala kulli syai'in alim benten sasaranana. Ai innallaha ala kulli syai'in qadir mah khusus pikeun kana perkara anu mungkinul wujud. Sedengkeun pami misalkeun innallaha ala kulli syai'in alim mah eta mah sasaranana hiji kana wajibul wujud, dua mustahilul wujud, tilu mungkinul wujud. Tah sapertos kitu sasaranana. Jadi Allah kawasa.